Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Pidawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga kangen atau Nabi kapelet ku opat golongan manusia. Kahiji jalma anu apal Al-Qur'an, katalar Al-Qur'an. Salajengna kadua jalma anu ngaraksa kana lisan. Katilu jalma anu maredahar ka jalma anu lapareun. Kaopat jalma anu puasa dina bulan suci Ramadan. Ada sekelompok golongan manusia atau sebagian anu surga teh sangat hoyongan pisan dilebetan ku eta golongan manusia anu di mana-mana kapelet, anu di mana-mana kangen, tangtuna ge ingin segera ketemu. Mana ti antawisna dina pidawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya opat golongan. Nah, urang termasuk kan opat golongan anu eta atawa henteu? Mun termasuk berarti surga sangat kapelet ku urang. Hoyong dilebetan ku urang. Termasuk kahiji eta ahli Al-Qur'an. Anu disebutkeun ahli Al-Qur'an kahiji anu katalar Al-Qur'an sekaligus yang membaca Al-Qur'an. Kadua anu ngadangukeun, anu ngupingkeun kana Al-Qur'an. Salajengna anu resep karena bacaan Al-Qur'an. Jadi kanu ngos Al-Qur'an teh di mana-mana Al-Qur'an didengungkeun resep bunga jauh tina masalah sangka salah. Kumati antarana sangka salah, saya eta mah maca Qur'an teh anu hayang anu. Tah. Jadi ku ngadangukeun, ku ngupingkeun kana Al-Qur'an diri rasa resep rasa bunga. Itu termasuk ahli Al-Qur'an. Tah, surga kapelet ku jalmi sapertos kitu. Utami anu katalah Al-Qur'an anu 30 juz dikawit surah Al-Fatihah dikana surat An-Nas katalah. Malah banyak sejarah-sejarah jalmi anu katalah Al-Qur'an aya keistimewaan dina parantos pupusna sapertos sejarah-sejarah anu viral zaman ayeuna. Nya kangge urang berusaha supaya mampu minimal maca Al-Qur'an, malah termasuk ahli Al-Qur'an jalmi anu ngadawamkeun setiap sabada salat minimal 33 ayat. Itu termasuk ahli Al-Qur'an anu bakal menang syafaat Al-Qur'an isukan jaga. Eta ti antawisna anu kahiji. Anu kadua jalmi anu ngaraksa kana lisan.
tegasna mencek bahasa Sunda mah teu padu engab, teu paya ngucap, teu sagala diobrolkeun anu kira-kira teu manfaat teu diobrolkeun. Jadi diraksa tina pirang-pirang obrolan anu teu aya manfaatna. Malah sur keterangan qul khairon aw liyasmut, ucapkeun ku anjeun kahadean atawa mending repeh. Teu bisa ngucapkeun kahadean kajenting repeh daripada ngadabrul anu teu pararuh. Jadi ngarak halisan. Ari lisan anu cek paribasa tidak bertulang. Urakatina lisan teh seperti obrolan anu bohong, seperti ngobrolkeun batur, seperti ngadu-ngadu. Teh itu kan teu bisa ngaraksa tina perkara-perkara anu eta, berarti teu bisa ngaraksa kana lisan. Jadi anu bisa ngaraksa kana lisan teh jauh tina obrolan bohong, tara ngupat, tara ngadu-ngadu. Tanu mawi dispesialkeun ku Allah Subhanahu wa taala jalmi anu ngaraksa kana lisan tina perkara-perkara anu tak dosa ka Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk anu dikangenkeun atawa surga ngerasa kangen ku jalmi-jalmi anu sapertos kitu. Katilu jalmi anu mere kadaharan ka jalma anu lapareun nya kabayanglah ku urang bisa kumaheun bungahna, bisa kumaheun atohna, keur lapar atuh dibere. Kan urang teh kudu silih tulungan anu kokoro ulah dirojokan, kapan anu kekere dibere. Tutulung kudu kanu butuh, tatalang kanu susah, mere maweh kasasama, bere kadaharan. Nu kaopat jalma anu paruasa anu puasa dina bulan suci Ramadan. Insyaallah sakedap deui urang bakal ngalaksanakeun puasa dina bulan suci Ramadan. Anapun dina puasa sunat seueur pasunatan anu priyogi ku urang dilaksanakeun. Tapi kade dina ngalaksanakeun puasa aya sabarupi anu tak kabatalkeun kana ganjaran puasa. Sapertos didawuhkeun di Nabi Rasul khamsatu asya'a tuhbitu shauma aya tabtu sawabahu. Aya 5 perkara anu tak ngalebur kana saum kana puasa, tegasna tak ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Kanti antarana ngabohong kadet tak ngalebur kana ganjaran puasa. Anas teh lapar, anas teh halabahab, tapi horeng pangbatalan dirempak diantarana ngabohong, upat sapopoe ngobrolkeun batur, malah ngadu-ngadu nepi ka pasea nu kahiji jeung kadua tina akibat diadukeun ku urang. Terus sumpah anu palsu, kalimat nyata ningali kaguer mahram kalawan make syahwat, ngahaja-haja nempok, malah ngahaja-haja noong. Eta teh tiantawis anu tak ngabatalkeun kana puasa, tegasna ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Jadi surga kapelet ku jalmi anu saum dina sasih suci Ramadan kalawan ninggalkeun pirang-pirang pambatalan anu 5 perkara eta. Sementawis eta anu tiasa kadugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.